Rongsok. Bang, rongsok tuh. Oh, rongsok. Kagungan rongsok mah, Kang. Duh, kebenaran yo abingan menang saalit pugu. Seueur teh mang rongsokna. Henteu, Mang, rongsok nama mung saalit. Oh, uhuna tuh mang, ayo manggalah. Yo saalit ge. Teu kuna naon? Ari pangaosna sabaraha heula, beusi teh. Itu saya nama mang. Tadi nama 2.000 nya sakilona anu jadi 3.000 sakilona teh. Tapi ngan saalit abi mah rongsokna. Wios gitu. Yo saalit ge mang, yo jeung nambihan ieu yo, jangan saalit pan. Wios lara saalit. Nya wios saalit ge hayu lah. Ya, yuk atuh, ari wios mah. Kita jauh kene teu ah. Tah di ditu dipengker. Yuk. Nya yuk. Hah? Ini asa jauh. Yuk Mang ya, kali dia. Aing diajak anu kieu ieu teh. Rada Teh laras ieu teh ah, kan di Iya, jalan. tuh, Padi itu tuh. Yuk, Mang. Mana itu rongsokna? Tata, iya, Mang. Iya, rongsokna. Menyangan sakieu mang naon? Nya, cek abigeun teh tadi geuna saalit, Mang. Mang, si mang teu ideng teu. Cih, Mang teu idang meureunnan. Abi nyabatkeun saalit, cek Mang teh wios. Bener tapi cek si mang. Saalit teh teu salah. Atau IQ mangan mang. Asa kurang ideng si mangna. Cek Mang pan tadi wios cenah saalit geuna aku mah. Mang mah ieu dipeser moal enggal. Lah, nyawa mang aing mah pusing. Mungkin mah pake ganjel pantau we mang. Balik sang tukang rongsok teh nya. Pae saeutik tukang kamu ditulung. Ehen teh. Rongsok. Ih, tadi mana sih kelang aing dari jauh, papang gijing sama eta di wae. Ah, aing mah apes ieu mah. Rongsok. Ka mana? Panggil deui euy. Aing mah tadi di mana papang we jeung maneh. Ji ulah sok amukan kitu Mang. Aing Mang tas di mana? Sinarion nginder teh meuli jauh-jauh teuing. Mah aing we ngider mah aing ieu. Bong anak aing sok papang we jeung maneh. Jadi aing teh jauh ngahajang ngiderna. Mang kadela ya, dieu kali dia. Naon deui atuh aing lah. Da maneh teh geus jiga friend jeung aing teh panggih wae panggih ngider. Aing teh boga duit ieu. Cik nginjem duit atuh 50.000. Boro-boro 50 aing ngider can meunang. Lah aing ngapiraku si Mang mah pasti loba duitna. Nginjem atuh 50. Atuh kalem beungeutna ulah kitu. Ih, pan aing teh boga duit, jadi pusing dari kakak ulang-ulang di dia ya sejauh-jauh. Bung aing mah nginjem kah? Teu geus teu percaya aing sabaraha kali ditipu ku maneh. Bener aya nama lila, urang mah lila ieu nginjem 50. Lah, bung aing mah teu percaya nginjemkeun duit ka maneh mah. Deng, ai si emang gitu-gitu teuing ka aing. Anjing. Tuh gara-gara maneh cek aing kapiolaan. Woi, Naon? Pan aing teh disebut punten. aing mah li masalah ku puntenna, eta maneh wawanenan mulungan rongsok di dieu. Sia. Aing sok di dieu mah bebal. Tuh tonggon ke kali tukang kuasa aing. Rongsok sok ku aing dibeulian ayeuna mah. Lah, siapa budak anyar aing nu geus ditongko ka dieu daerah aing ieu kekuasaan aing. Si goblok. Nih, maneh teu apal aing bawa anak buah. Teu sieun aing mah. Aing ditarajean goblok. Gawat mah. Emang sia wani aing duaan, Ken. Aing Ih, Bang. Ya lepaskeun. goblok teh. Apaan aing teh boga modal kiroan jeung karung. Lumayan. Rongsok. Heuh, kalah kalumpatin batuan aing. Udah sieun aing mah. Gila, pulang aing di bawah. Bae lah ikhlaskeun we. Balik pisan. Balik kumaha? Kamari menyebutkeun rongsok loba. Kalau dibere jeung budak. Pan loba rongsok mah. Kakak nyebut itu tukang bawang cenah. Jeung aing atuh yang sampurkeuna. Keunam. Yap. Nah, kabeneran aya ya. Dik. Ari sia di sekolah ka bawa tukang bawang deui. Naon sia teh? Anjing. Aing butuhna oge tukang rongsok sia teh. Mau tukang bawang sih mah. Tuh, cek aing ge nya naon sakit tukang bawang. Ya, Rik, ieu teh tukang rongsok. Ucup rongsok. Heuh, kumaha tuh? Ai sia yang naon? Aing butuhna ge tukang rongsok, tukang bawang kehen. Ih, di bejaan aing teh tukang rongsok. Sama mawa sama. Sok ngobrol. Geus aing. Tuh ieu, jeung maraneh mah anjing teh nyambung geus. Sok we ngobrol lah.
Bisa lah isukan lu, Cuk. Cek aing naonnya. Anjing. Aing ngacarakan ku si Ucup. Ucup. Dan pang nambutkeun paneker kasih Aris. Siap, beres pokoknya tahu mah. Budak, dan dirasa, aduh, tolong ya. Kekunci tolong. Aduh, aing ya anjing nyeri cangking. Si Aris kerah ka di tudrungkeun ka jero. Beres, beres kan? Nanu dirasa itu si Aris. Aing teh tuh udah dilawan. Jin, beres tinggal. Aris. Aduh, Aing tanggung jawab. aku mau kata ini. Beres. Aing geus Manan. Buka tabu buah anyar goblok. iPad si Nurdin. Ding. Kayak san setan Nurdin. Nah, awewe. Bang Nur. Tuh dalek sapi parabaneun. Anjir si Bango itu dulu. Ya kena mau awewe. Suir si teh turun babel. Turun si teh alas kan. Ih, mah isin atuh. Mana? Nah, pan pokokna mah tadina sok dia cewek tuh bawa awe buat bawa awe taina deuleun mau awe urang. Tanya Neng. Eta si Aris kabukan Neng. Manor, kira tungguan keluar. Manor. Ya. Awe halusnya pokoknya mobil urang ya. Boleh sih, boleh. Si Erek mau pi ku guru ka urang. Guru anjing nahaun. Guru matematika dah hantu. IPS lain tuh. Guru mamah muda. Boleh, boleh. Beli kemarin aneh. Masih tadi numpang doang ieu mah. Numpang asli. Hah? Hello.